Sampurasun ngingetan kasakabeh kulawarga pancar tunggal. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan wae hirup ngan sakadar dharma lumaku. Hirup katungkul ku waktu. Urang mi bapa kajaman napakeun dina sajarah anu ayeuna tina jelema urang sing jadi manusia. Kulawarga pancar tunggal lain kalangan santri, kulawarga pancar tunggal lain kalangan kiai, ustad jeung ulama, tapi kulawarga pancar tunggal tina jelema sing jadi manusia. Tumbuh sifat wuwuh sauyunan, nitis sifat ning welas asih, mekar sifatna urang kanyaah, kapapada hirup kasasama